Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu sareng ari rahmat, wassalamu sareng kasalametan eta ala sayyidina, muga tetep ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kodistan bato anu nyata ngaluarkeun dalil saha ba'duhum sapalihna ulama min hadal ismi tina ieu nami iddatar rusuli kana bilanganana pirang-pirang rasul bihisabil jumali kalawan ngitung-ngitung jumlah al-kabiri anu gede itu jumal bitad ipi kalawan nikelkeun wal basti sareng meberkeun fafihi mangka eta tetep dina itu Muhammad salah sumimatin ari tilu pirang-pirang mim li annal musyaddada karena sanyana anu ditasdidan eta biharpaini tetep kalawan dua harap. Wa ida basatta sareng di mana-mana meberkeun anjeun kulta mangka ngucap anjeun mimun ari mim wa iddatu sareng ngitung-ngitung kami kana itu mim eta tisuna 80 pahasola mangka hasil minas salasi mimatin tina tilu pirang-pirang mim naon miatani 200 wasabuna sareng 70 wa kulta sareng ngucap anjeun dzalun kana lapad dzalun ari dzal pahia mangka eta ari itu dzal eta khamsatun 5 wasalasuna sareng 30 wa kulta sareng ngucapkeun anjeun haun a kana lapad haun ari ha pahia mangka ari itu ha eta asyaratun 10 wal jumlatu sareng ari jumlahna eta salah sumiatin 300 wahum sata asaro sareng 15 waman sareng ari sahabae jalma eta kola samang-samang sangucap itu man wa arba'ata asaro kana lapad arba'ata asaro askoto mangka ngagugurkeun itu man alhamjata kana hamjah wahia sareng ari itu arba'ata asaro eta ala adadi jaisi tolutin netepan kana bilanganana tantarana tolut wahum sareng ari itu jaisi tolut eta aladina jalma-jalma sobaru anu sobar itu aladina ma'ahu sartana itu tolut ala kotli jaisi jalutin kana merangan tantarana jalut waman sareng ari sahabai jalma eta kola samang-samang sangadauh itu man salasata asaro kana lapad salasata asaro askoto mangka ngagugurkeun itu man al alipa kana alip wal hamjata sareng kana hamjah wahia sareng ari itu salasata asaro eta ala adadi ahli badrin netepan kana bilanganana ahli badar wastan bato sareng ngaluarkeun dalir sahaba duhum sapalihna ulama min hadal ismi tina ieu ngaran aidon deui iddatal anbiya'i kana bilanganana pirang-pirang nabi bil jumali kalawan jumlah as-sogiri anu saeutik itu jumal min gueri tadipin kalawan henteu nikelkeun wa gueri bastin sareng henteu meberkeun pal mimu mangka ari mim al ula anu kahiji itu mim eta bi arbaatin tetep tuduh kana opat wasaniatu sareng ari anu kadua eta kadalika nyakitu sapertikeun bi arbaatin wal hau sareng ari ha eta bisa niatin tetep tuduh kana 8 wadzalu sareng ari dal eta bi arbaatin tetep tuduh kana opat pajumlatu dzalik mangka ari jumlahna itu anu kabeh eta isruna 20 patudrobu tuluy dikalikeun itu isruna pimisliha dina misilna itu isruna pal hasilu mangka ari hasilna eta arba'u miatin 400 patudrobu tuluy dikalikeun itu arba'u miatin pi ukudil mursalina dina bilanganana pirang-pirang anu diutus kabeh wahum sareng ari itu mursalin eta salasu miatin 300 wa asarotun sareng 10 pal hasilu mangka ari hasilna eta miatu alpin 100.000 wa arbaatun sareng 4 wa isruna sareng 20 alpan tina arah-arah rebu wa huwa sareng ari itu miatu alpin wa arbaatu wa isruna eta adadul anbiya'i bilangan pirang-pirang nabi wa adadus sahabati sareng bilangan pirang-pirang sahabat
wa adadu auliya ikuli asrin sareng bilangan pirang-pirang wali saban-saban zaman. Wakila sareng dicaritakeun naon wahwa sareng ari itu mi'atu alpin wa arba'atun wa isruna eta adadu sya'ri lihyati nabiyina bilangan bulu janggotna nabi urang sadayana. Wa adadu alwahi sapinati Nuhin sareng bilangan pirang-pirang papan parahuna Nabi Nuh maka tubun anu ditulis ala kuli lauhin luhureun saban-saban papan minha anu tetep tina itu alwah bikolami kudroti kalawan kolam kudrot naon ismu nabi ngaran nabi. Wazadat sareng nambahan itu kolamil kudrot arba'ata alwahin kana opat pirang-pirang papan maka tubun anu ditulis alaiha dina itu arba'atu alwah naon asmaul khulafa'i pirang-pirang nami pirang-pirang khalifah al arba'ati anu opat itu khulafa wa hadihi salasumiati sareng ari ieu 300 wal asaratu sareng 10 eta ukudun bilangan tamatun anu sampurna itu ukud isyaratan anu ngisyarahan ila atamil mahlukoti kana pangsampurna na pirang-pirang makhluk wahum sareng ari itu makhlukoti eta al anbiya'u pirang-pirang nabi. Wa amma siwaha sareng anapon ari salianti itu salasumiati wa asyaratu wahwa sareng ari itu siwa eta al khamsatu 5 Fahia mangka ari itu al khamsatu eta al musammatu anu dingaranani panku leuwih wahia sareng ari itu al khamsatu eta isyaratun ngisarahan ilaman kajalma yali anu nyanding itu manhum ka itu anbiya fil fadli dina unggulna ay uluwid darajati tegesna dina luhur darajatna. Wahum sareng ari itu man eta al khulafa'u pirang-pirang khalifah ar-rasyiduna anu nuduhkeun kabeh Abu Bakrin tegesna Abu Bakar wa Umaru sareng Umar wa Utsmanu sareng Utsman wa Ali sareng Sayyidina Ali wa Hasanu benu Sayyidatina sareng Hasan anu jadi putra pamegetna dunungan istri urang sadayana Fatimah tegesna Siti Fatimah wa ala alihi sareng kakulawargina Kangjeng Nabi ay atba'ihi tegesna pirang-pirang anu anut ka Kangjeng Nabi walau usotan sanajan kabuktosan itu ateba eta anu doraka wa ala ashabihi sareng ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi was sahabiyu sareng ari sahabat eta man jalma lakia anu tepung itu man annabiya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwati dina sabada janten nabi mukminan halna anu iman fi hali hayati kulin dina tingkah hirupna saban-saban sahiji fil ardi anu tetep di bumi walau saatan sanajan kabuktosan itu man lakia eta anu sajam wa guero mumayyijin sareng sanajan kabuktosan itu man lakia eta anu can hideng wa min sama sareng kulantaran itu walau saatan summa adu tuluy ngitung-ngitung itu ulama Muhammad bani Abi Bakrin ka Muhammad anu jadi putra pamegetna Abu Bakar radhiyallahu anhuma sahabian kana jadi sahabat ma'a wiladatihi sarta dilahirkeunana itu Muhammad qabla wafatihi dina samemeh wafatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisala sati asyurin kalawan 3 pirang-pirang sasi wa ayamin sareng pirang-pirang poe ajmaina tegesna sakabehna. Ta'kidun ari lapad ajmaina eta jadi taukid li alihi kana lapad alihi wali ashabihi sareng kana lapad ashabihi awwaluma wallahu alam bisawab.